Jauh-jauh ka kolam renang ngan saukur neulekeun karena teu bisa renang. Nah, jadi caritana poe ieu aing diajak ku babaturan ka kolam renang alias berenang. Ya udahnya ieu aing mawa anak-anak atuh heueuh najan aing henteu bisa renang ge nu penting mah anak-anak happy. Tah di dieu ge aing ieu nyamper babaturan heula soalna atuh heueuh panek bareng teh ya. Ja aing bae mapan sorangan sok teu resep teh aya lobaan mapan kena resep. Pokona mah ieu OTW ge tanpa salaki da ka mamana ge atuh heueuh nu penting mah anak-anak dibawa beh atuh enggeus kitu bae soalna naon lamun OTW jeung salaki ceuk aing mah ribet. Naon ribetna nu aya ge parangsa aing mah emutna sok goreng teh goreng salakina henteu sejalan. Atuh heueuh salaki aing mah pandak kana baso teu beuki leuleumpangan meureun nya ku efek usia lain efek usia efek nanti karah efek geus kolot teh ya faktor usia. Atuh makana mending jeung anak-anak bae leuwih happy. Tah di dieu ge tidak lupa dak geus datang nya singkat cerita ieu di dieu ge aing mayar heueuh per orangna 10.000 ceuk daria murah apa mahal. Pokona mah 10.000 ge sapuasna encan seubeuh mah hayu bae atuh heuh ja aing mah pan di dieu paling sok neulekeun soalna naon aing mah henteu bisa renang ceuk aing ge dak nya di dieu tah aing mah paling barang dahar be bari nungguan anak-anak atuh heuh nu penting mah anak-anak geus happy atuh indung mah happy bae. Bisa dideuleu anak aing mah nu leutik teu bisaeun heueuh renangna ge sarua doang aing nya belet meureun heueuh deuleu pun batur mapan nya atuh tapi budak leutik mah meureun lain ku bisa ieu teh nu kieu bae kan ku resep nya ngeueum bae ge heueuh tah di dieu babaturan aing tah heueuh manehna mah bisaeun renang aing mah mun aing asup ka jero ieu atuh geus aing mah ti kelekep geus moal ka arah nu mantak aing mah geus cukup neulekeun bae aing mah cukup mengagumi atuh heuh kumaha deui nya daripada kalelep mah.